aya kan nyari hati ukuran. Rinten aya pisan abdi nuju aya diten bah ade di Sumedangnya sang maestro suling. Nah bah ayeuna abdi bade tumaros itu tentang sejarah perkembangan musik Tanji teh kawit muncul teh di mana terus perkembangan kumaha generasina di mana-mana sareng saha-saha gitu. Oh gitu. Mohon. Nah, ku abah bakal dijawab. Tapi duka ila racing henteu nama ieu mah diraraba meureun. Diraraba. Payung teh tahun sekian lah. Abah meureun keur marengkel keneh di jero pacuangan Inung. Salah sahiji kolot anu ngembangkeun seni di daerah Haugelis. Salah ngampar namanya. Ka daerah Buah Dua. Di Buah Dua teh dikembangkeun ku sesepuh anu teu aya di pieuna. Abah Ingi di Abah Ingi teh teras lungsul ka Ki Eme, ka Ki Oyib, ka Pak Oing, ka Bapak Ojo. Tah, tidinya mekar we seni Tanji teh generasi-generasi nu kadua. Contoh menurut seueur generasi-generasi ke nu kadua teh. Dan kawisna yang model golongan Pak Ojo lah generasi kedua mah eta Guru Maning, Guru Pak Oyib, Guru Pak Eme, generasi kedua eta. Generasi katilu nama teu benang teu bisa diatang ku ukuran serius margi bilih lepat teh sabab nu ukuran nyarios teh da kudu cilik putih cerah-cerang ieu mah seolah-olah diraraba sugan keuna gitu. Nya tidinya ngan berkembang. Nah, tahun 7 genep mah anu ngaran panggung Saguling Keong. Disebut Saguling Keong teh bahasa. Jadi pindah lemur, pindah tempat. Unggal poe teh. Bener-bener eta mah didinya mangala duit. Nah, berhubung ayeuna mah generasi-generasi muda ayeuna komo asalan tina obrol. Tug jadi kaki wari sa Kabupaten Sumedang jigana unggal lemur aya seni Tanji ku ayeuna mah. Urang-urang mana-mana ge barudak-barudak ngora teh kreatif. Nah, tina ukuran seni teh. Nya ayeuna mah kolot mah kasebut kolot model abah meureun geus kasesegeun. Jadi anu mararaju teh enam barudak ngora. Tapi teu kituna deui. Ku kolot teh sok aya nu meralukeun keneh. Ayeuna teh. Kitu. Sakitu jang panginten. Nga Berdasarkan perkembangan teh kumaha? Perkembanganna Mohon. ayeuna perkembangan namanya rada anu oge luar biasa itu perkembangan ayeuna mah. Kamu carioskeun tadi tinu ukuran seni Tanji ayeuna unggal lemur aya. Di payun mah ukuran seni teh ukur bisa dibilang Cilumping, Tonyong, Hariang, Sumer, Ciasem nu aya seni Tanji teh. Cipayun sareng Buah Dua. Ayeuna mah unggal kampung sakacamatan Buah Dua penuh unggal kampung aya. Dina ukuran tina obrol. Mana enak mah kolot mah geus kasesegeun kolot mah. Tapi da teu eleh-eleh teuing deui sanajan kasesegeun ku barudak ngora ge. Da barudak ayeuna mah ngadegen seni Tanji teh teu barudak tukang suling. Gitu. Ai ngadegen seni Tanji unggal lemur tapi anu dialajar suling mah kurang. Susah we kali itu teh lamun dina aya panggung marangna teh. Bah ti iraha mimiti ancrub ka seni gitu, yang seni. Terus kunaon abah teh tiasa tertarik nyepeng klarinet. Oh gitu. Abah jawab berenya sajujurna abah mah di tahun 7 genep mimiti ancrub ka nu seni Tanji. Segala macam parabot
anu aya di ruang lingkup sini tanyi ku abah ka garap jadi tematok ka sahiji itu di tahun sakitu teh kagarap sadana ge anu matuhna teh kamari tahun 2000 ka handap lah ngabedug ti bedug aya ka nyeri hate aya ka nyeri hate ku ukuran boga romongan teu boga tukang suling caritana aya suling gaduhan suling tapi nu nyuling teh batur hiji mangsa aya ka teungeunah meureun teh di romongan meureun kitu nya abah teh aya nyeleket kanu hate bet hayang diajar klarinet mimiti nama tuh klarinet buatan urang lokal masih kan cek bahasa barbak ayeuna mah cenah orai kadut kan nya alhamdulillah di tahun 2006 kita kembali megang klarinet alhamdulillah malah ayeuna mah cenah cek barudak disebutkeun sang maestro tapi da aya abah mah kita boga rasa sabab anu ngajungjungkeun harakat derajat seni abah teh anger urang-urang youtuber nya meureun da batur oge meureun ngauningakeun ka urusan mangabisa abah tah ieu aya abah mah dan teu bisa kitu wae sabab abah mah da hirup negar nah diri sabab lamun munculkeun diri sok era kahiji geus kolot ngeuk disebutkeun kolot 2 kali gitu. Di tahun 2000 genap ketika kiwari alhamdulillah nya kamajuan seniman teh anu dipajukeun ku abah meureun ketika baruga nama ayeuna sok sanajan ayeuna geus eureun di rombongan Ciumping da baruga ka Pecah Raya saware kalah lobana tani pandi urang mamajukeun daerah nu luar oge ayeuna teh alhamdulillah geus ketika Malarajo anak abah ayeuna jeung sahasagi teu boga rombongan sabab ayeuna rombongan teh asa kaiket teu bisa ka ditu teu bisa ka dieu aya meureun lamun istirahat lamun rumah tangga mah ah pilih-pilih rabi min rasa ya. Sabab dari seni mah jadi tuh kena kagulkeun teu derek teu dieu nama rek ngaluskeun anu maksudna mah biasa-biasa we abah mah da meureun geus beh mah saeutikna lain komersil saeutikna hayang boga penghasilan we neangan uradana leuwih penghasilan meureun di antarana nya sok pinah-pinah rombongan gitu sawe nu heula ni barang nya ku abah di Cemponan ai cager mah abahna lamun kitu mah abahna teu siap eta tara di kutakeun sakitu we kan janten teu apa mah jadi teu matok ka hiji rombongan teu ayeuna mah teu matok ka hiji rombongan gitu terus ieu Bang lagu buhun teh geuning ciri khas lagu buhun teh aya sababaraha macem aya lagu buhun teh nu kasebat meureun lagu bubuka mah Kemang Gadung ayo ambing mah eta mah jadi lagu pokok sok ditambahan ku siwuh nya eta mah tambahan ku buah kawung eta lagu buhun ku buah kawung lagu geboy eta buah kawung jeung geboy teh lagu buhun masukna teh nya ayeuna mah anu tradisi anu luar biasa anu teu di piceun ukuran unggal mangung meureun Kemang Gadung jeung ayeuna ami aya masa model geboy mah eta sok pamunut disebutna ge pamunut lagu ti si A kitu hayang geboy tah eta kakara meureun muncul kitu cara difokuskeun anu difokuskeun mah Kemang Gadung jeung ayeuna ami lagu bubuka terang ieu Bang hoyong mirangkeun lagu bubuka teh geuning ciri khas teh Kemang Gadung oh nya mangga putarkeun kangge pamirsa Bodas Channel nya
sakitu atas kasangakeun lagu kembang gadung, lagu bubuka. Panginten sakitu anu keprihatur wawancara sareng sang maestro suling Bah Ade Rukmana salati Cilumping buah 2 Sumedang sakitu we di Simkuring khususna Bodes Channel ngaturkeun nuhun kangge kasadayana anu nonton tong hilap tong hilap like, komen, gitu. subscribe gitu ya. Tas hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.